Wilujeng enjing barudak, ayeuna urang diajar ngeunaan kecap saharti jeung kalimat parentah. Kecap saharti atawa sinonim nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Contoh, lembur sarua hartina jeung kecap kampung. Contoh nu sajena, sedih sarua jeung nalangsa, ketir sarua watir tur sieun, teuneng sarua jeung wanian, kasohor sarua jeung kakoncara, seneng sarua jeung resep. Getol sarua jeung rajin, soson-soson sarua jeung enya-enya, nyang hareup sarua jeung malik, kadenge sarua jeung kareunge, reuneus sarua jeung nyalsek. Saterasna urang diajar ngeunaan kalimah parentah. Kalimah parentah nyaeta kalimah nu gunana pikeun marentah atawa nitah ka batur sangkan ngalaksanakeun naon-naon nu dipikahayang ku urang. Contoh, geura bereskeun kamarna. Contoh nu sajena nyaeta hudang, baca ku hideuk, geura indit atuh. Contoh nu sejena, tutupkeun pantona, pek bacakeun ku hideuk sakali deui. Tong poho, upama kalimah parentah make tanda panyeluk atawa tanda seru. Hatur nuhun, wilujeng patepang di minggon payu.